حضرة النبي المصطفى. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu, coba Tauratna tahrif apa henteu. Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh ieu hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Lama lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya nu kena sanksi. Dicitra ambalaya tah didinya tah di mana kiai tah di mana lah pokona di tah beta di tah di mana sih kawasan ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun gunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah ku ari ambalaya unggal perumahan. Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi, lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah, tinggal
dihasilkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sogoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek ganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba sholat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata sholat taraweh ta. Hayang naon teh sholat taraweh ta? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalem na? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah, ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang dialem tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Ana mah teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, heuh ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Hasud. Batur nu maju warung nanya anu gering, batur anu maju usahana anu bengek, batur nu kabeli mobil nanya anu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu gara-gara hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong, udah kos gitu baik untuk tang kototeng. Ya Allah, mobilnya jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos gitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing, sombong ngaranna. Bukan naon si sia aing jeung aing, sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae, rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah nu kadeuleu ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana orang dihareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeulean tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa leulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu tak neuleukeun kos kitu ta eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing dihareup kunaon emang ge lah ribet aing neuleuh sia aing kaalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dirija sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae. Jadi siap, diuk diharap, buka baju. Nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia. Dalah kutang buka. Ih, sok jana naon lain naon lain deuleuh sia mah halal.
daripada aing delekeun batur. Enak lah, incuran delekeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal dek didelekeun ge masalah. Aya nu di jalan mah haram ajabiyah. Ulah di urang mah teh hesepan ku ari. Di Arab kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong kan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulean kapan make cadar. Deres urang teu bisa deuleu di Arab teu bisa deuleu. Sejahat-jahatnya di Arab melebah aurat mah tetep bae katutupan. Coba di urang mah masya Allah tuh hese aja nu make jilbab. Aya ge jilbab sakieu sapotong rada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana. Deuk kumaha deui coba. Geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Manta kuari ba atuh nu bagusna mah geus ulah ka mana. Cicing bae di imah. Cak. Tatangga teh jeung cak murid-muridna. Kiai bloonnya. Kunaon emang? Bloon. Nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae. Kiai da si tolol ka mana bae. Ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba kaluar we pasti bae neula aurat. Hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya beureum atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir. Asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah. Padahal tak kikituan teh doraka. Doraka pan? Itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta doraka pan kos kitu teh. Cak Allah pan eta buatan aing kabeh. Kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing? Lain hayu ku sia disyukuri. Kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong. Janjieun teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan aing, urang tapi teu sadar pan kadinya. Satungtung urang can ngaberesan hate, kitu bae urang deuleunan naon ge. Aju kadeuleu bae pan ku urang. Urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak, make rok mini pan di dinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi. Kok mun teu make sorban, sakilang make sorban bae cakate. Di urang seutik deui tah, seutik deui tah. Asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang. Eta kumaha alaqona zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek daek bae geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nya lagi sarua lain ka Allah teh ge isharam sama teu meunang Allah berarti tah mah kadeuleu ieu mah lain atuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad-ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak sehingga jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak
itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi, di dieu teh aya nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Nah eta teh anu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom, cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Ayo ti dieu teh handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-sahwat, al-ghadab. Eta kan kudu dipiceuna. Ieu penyakit-penyakit batin. Neuk kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresep pan eta mah ngaranna sahwat. Aing geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener gitu. Tapi rada deureut geus we gitu. Ketika manggian sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideulekeun resep eta mah sahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun jasana jan dideulekeun nyana can puguh daekeun di bandeu dina daekeun ge aing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teh ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah bagus amat jatah akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantap ka resep ka kota ge ka kota deui lah engko ada cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina masyaallah. Yes, saya digalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia hese jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ka mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya iruna bagus tah masyaallah urang mananya KTP-na urang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol tah budak keur toab kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toabna mah babari, pembatalanna mah babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah,
nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabaran murang jeung urang takron yang hideung kabaran hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teu budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu sugut tangga hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum deh kumaha anu batak ke hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jawa malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan sekian teh itu tawaf lumayan encan sai aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah da teu kadeung eta urang hese masyaallah mantak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiko nah musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril ayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teu Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad
apa geus aya ieu instruksi geus saha ente ada Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus aya naik Kanjeng Nabi na ditanya henteu Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanya kendek dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah set deka mana deka Allah woi dohor moal aing moal dohor geus liwat aing mah dohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu dong cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kanjeng Nabi tungguan we di da naik Kanjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teundeun kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap wadeh mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke ge aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-hayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh bagus ya Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kanjeng Nabi mah teu hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat